matang dinambah tawakal kabagi tilu. Hiji tawakal mubtadiin, dua tawakal abidin, tilu tawakal arifin. Nu kumaha ari tawakal mubtadiin kelas bawah, kelas urang. Tawakal mubtadiin mah katawakkuliman liwakilihi, seperti tawakal jalma liwakilihi ka anu ngawakilan ka eta jalma. Seperti bos gitu, boga pagawe, bos nama tawakal ngajak gawe disaur macul dan lain-lain, percaya kanu naon, kanu gawe karyawan. Itu teh karyawan teh wakil di saha di boga gitu. Tawakal gitu ngaran dinaros kasadaya. Tapi aya kan yang berontak. Karena percaya kalau gawe tapi loba ngomong. Tah wayana tungtung kamalirna sapat-sapatkeun tah. Ulasina digadetkeun kitu. Mun digadetkeun kitu melakukan tungtungna kamaliranana teu dinaonkeun, teu disapatkeun, mun hujan cai bakal ngeueuh, engkona bakal beutihan. Kan protes. Lamun tungtung kamalirna teu dinaonkeun, teu dibablaskeun, maka cai lamun hujan bakal ngeueuh, engkona bakal beutihan. Cek geus pasrah ka saha? Ka wakil. Tapi masih naon? Ikut andil. Pas urang kalem. Kenapa salah kalem? Tapi bapak berontak. Padahal mau dibaca. Mun keur capek teuing gara di dunia ka Pacipto ka kaminang sadaya. Ulin ka makam pelong tutunggul. Pelong gitu keluar sarang. Aing calon seperti itu. Nah itu mani sarakah. Nah aing itu mani kieu. Kira-kira bangke hirup. Kene baca. Takkan jeung Rasul nganjurkeun. Nahnu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Fa innaha tadhkiratun lil maut. Sekarang jangan Rasul mamun awak urang keur kitu ka paujuk keur gancang ka astana pelong tetenel tah sia teh maka jiga kitu nah pedetong teuing awak urang kitu pelong dunia lebih ka cinta bakal ditinggal, anak lebih ka cinta bakal ditinggal, pemajikan lebih ka cinta bakal ditinggal, salaki lebih ka cinta bakal ditinggal. Kamana salaki? Bindeng. Has. Nomor kedua tawakalna abidin. Nukumaha tawakalna abidin. Katawakkul waladi liwalidihi, seperti pasrahna orok ka indungna. Nya orok berdaya teu pasrah ka saha ka indung disusuan ku indung nyusu, dilesotkeun ku indung lesot, diais ku indung diais, teu diais ku indung lesot. Pasrah ka saha? Ka indung. Tapi eta orok loba ceuring. Kumaha ceuring? Yang nyusu ceuring, yang diganti popok ceuring, yang diganti pamper
ceri, yang minum ceri. Masih ada yang protes. Kan juga lo tadi penyareka semet ceri. Itu tawakal lo kedua. Kalau aja tawakalnya juga gitu. Terus dari kan kur semet ceri. Ayah terus ceri dia. Tuan nyarekan kalau semet nam, semet ceri janari kalau ceri. Semet ceri ayah. Nomor katilu tawakal arifin. Para nabi, para rasul kelas kakak. Gimana lala jongkul urang. Kawasaha katawakkulil mayyiti digosili. Seperti tawakal na mayit kanu ngadusan. Sing sampe naros ka pacipto lamun mayit keur diadosan aya berontak. Betul. Irung dicorok jedog gue. Tah. Bahamna wah korolok dinaon. Cayan dina teh wah jempling pasrah. Aya jalma nu pasrah Allah. Diberi takdir amis aya teh lah ngagen. Kawas para nabi eta lain urang mah sanes kelas eta urang. Tapi teu naon lalajo. Hitung-hitung lalajo AC Milan. Sidik urang mah teu bisa ngajong bola na ge kudu buka tuhu. Cenah lalajo AC Milan bae we. Kitu teu harap. Pas urang nempo martabat batur nu luhur, teu naon bieu. Kitu. Kawas naon cenah tadi kawas nempo AC Milan lamun dina naon? Lamun dina menbal mah sini urang mah teu bisa-bisa acan naonan ge menbal na ge ditonton AC Milan. Tenang. Contoh seperti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal kal. Nabi Ayub tawakal. Sadayana komo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antenan. Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurajan Nomrud dan dialungkeun kana seun diasupkeun kana manjanikeun keur hiber kitu. Datang Jibril ka Nabi Ibrahim. Cek Ibrahim kuring narima tugas ti Allah. Anjeun ayeuna geus hiber ieu rek menuju kana seun. Anjeun hayang kumaha? Hayang seunna tiis atau hayang kumaha? Cek Nabi Ibrahim kumaha. Nah, Jibril make leneng pan aing tadi kieu kana ge ku Allah kumaha Allah we. Kitu. Naon margina sabab geus eueuh sarena. Mun hayam mah geus teu bisa kokoreh. Pasrah. Ngalawan lain lawan. Mun Nabi Ibrahim ngalawan Raja Nomrud. Etis henteu. Naon sababna? Nabi Ibrahim sorangan. Gitu. Nabi Ibrahim sorangan. Aya lawanna raja sanagara. Lain teh nyarean Nabi Ibrahim punten. Mun hayam mah tadi tawakal lain teh naon? Lain teh kokoreh lain. Eueuh keur kokoreh. Kuas hayam dina beton. Gitu. Kuas hayam nu jalan beton punten. Kuas hayam naon cenah? Na jalan beton. Sing sok hayam kokoreh na jalan beton teh kumaha? Kalah beaksuk. Daripada beton nu naon? Nu kakoreh. Seperti gitu. Urang ge wajib teh nyare. Lamun aya syariatanna. Geus eueuh mah syariatanna ya teu kudu nyare. Asalkeun hakikat. Asalkeun hakikat. Sakitu babadak riyana. Yuk, dan sadayana sami-sami sarangan yakin udah ngalengkah
Neraragaan ngalaksanakeun perintah Allah teu kurang jeung teu leuwih hanya sakadar saja syukur karena sampurnana agama di diri urang, sampurnana adab pangadab di diri urang, sampurnana akal di diri urang dan lain-lain mun disebutan maka itu kerasa baca koc urang hayang karasa nikmat na hirup tu tempo nu maot wasiat teh urang hayang karasa nikmat na hirup tu tempo nu maot nu bangke nu ngagoler nu ngajolopong yang milah ngaleh tingali kami karasa nikmat na hirup mun hayang nempo karasa nikmat na beunta nempo deuleuh baca Inggrisna tu tempo batur nu naon nu lolong mun urang hayang nikmat karasa nikmatna ceuli cepit tuh tempo nu torek urang mah alhamdulillah tuh nu torek mah tingali masih ngogorowokan make son 70 derajat oke teu kadek naon atuh nu bisa ukur ku bahasa isyarat bahasa naon cenah isyarat kikituan yang lamun TV ya mah teu torek teh. Gimana seperti ini? Nah, kan orang teh ngomong itu kadek. Otak jalma nu lolongnya torek ti mameh balik. Eta jalma teh kudu ibadah. Dihampura ku Allah. Saya orok naudzubillah min dzalik, lolong jeung torek. Gitu. Lolong jeung torek. Dileleutik socana teu ningali cepialna teu ngadangu maka eta budak teu kudu salat teu kudu ngaji teu kudu ibadah beranghakan we juga doma nya nan ayangan naon ngan eta budak mah bisa ngomong budak bisa ngomong mah bisa ngomong di mana mimitin matana torek matana lolong ceulina torek bisa ngomong kumaha da budak bisa ngomong satepedah ngadenge turkeun hidung bapana eta poe muka teu kudu ibadah ngomong mah mah bisa mun jalma lolong jeung torek bisa memeh balik ti orok kene adituna loba dampakna mah bisa ngomong eta budak alhamdulillah ya lo baca syukuran teh nuhun geuneun teh kalau akbar kecil akan nongeng dan hari sujud kalau ya Allah hatur nuhun ya Allah hatur nuhun ulah bedego seperti aja tahajud Allah akbar kada sujud kusuna ya Allah hatur nuhun kana sugri kanikmatan mugu dambal Gusti parantos dipasihkeun ka jisim abdi baca kapun bocah kapun bapak kapun bian kapun ini kapun aku kapun guru ka murid-murid abdi ka jamaah-jamaah wargi-wargi abdi, kata tangi abdi, turnuhun ya Allah, subuh. Ulah we umal salat sami Allahu liman hamidah. Hayang we salat nyebutkeun sami Allahu liman hamidah. Teu direalisasikeun dina kalakuan sapopoe. Sami'a maha ngadangu saha Allah Gusti Allah liman ka jalma hamidah nu nganuhunkeun eta jalma ka Allah. Bila urang kadungangan nuhunkeun kalau didangu ku Allah teh sing yakin itu urang ngatas buku sami Allahu liman hamidah dengan nuhunkeun antara hayang we mun dibaca hareupeun Allah teh kakurangan nah Gusti batur mah geus kabeuli helikopter nah hari abdi hayang we
dinaon dileulengit wayahna mun nikmat dileulengit bakal leungit di beja mun nikmat dileulengit bakal leungit wayahna tong dileulengit sabab doa saiful mukminin doa teh pedang jalma iman tong dileulengit nikmat disyukuri dinuhunkeun cenah daang abdi mah binumpu kakurangan ceuk nafsu eta mah ceuk nafsu kangna dalam mun dinyatakeun mah sok butuh duit butuh geura Randy misi butuh duit keur meuli motor bakal meunang motor alus isuk ka Ciceno jual mata sabeula payu tah 100 juta mah teh geura cuy kamu dua anak ber 200 juta dua anak jual beli motor geus ngajual mata dua tempat motor ka mana sih kena sok beureum ke depan berarti ya Allah ya tinggal yang dipeureum subhanallah akan teu katingal teu katingal berani beureum ka tuh ngalih nikmat gade man taqarraba ilayya sirran taqarrabtu dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ba'an dina hadis qudsi sahaja anu ngadeuketan ka kami dawuh Allah usa jengkal maka kami rek ngadeuketan ka eta jalma usa siku tuluy satuluy namun eta jalma ngadeuketan ka kami taqarrub ka kami kusasiku maka kami bakal leuwih deukeut ka manehna ku sadeumpang dan seterusnya mun kayak mubal pasti kata Nabi baliter nganculkeun lalaunan maka eta ba nganculna ge lalaunan amun balna nganculna tarik ngabubureunna tarik berarti nganculna ge tarik sakitu bapak